balik arah baraya ya balik ke Bendungan Saguling tadi nabla ke perbatasan antara Baranang Siang jeung Saguling. Cuma waktosna mah kabuceung baraya balik kanan we. Urang balik kanan, urang arah desa ieu, urang arah desa Baranang Siang we ini mah. Nah, itu ka Cianjur karena Cemanala baraya urang mah ka dieu arah Cipongkor deui we. Terus seueur moe pare baraya euy banyak kieu teh. Bade urang neang kolakkeun punya. Urang jalan we ka arah desa Baranang Siang. Desa terakhir anu aya di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, pokoknya. Videoana baraya sisa rehat, terus ya baru balik Cina, dipindahkeun sagala urusanana pokoknya. Tetap kita menjelajah sekitar Kecamatan Cipongkor heula baraya. Rongga atos. Sinakerta atos. Nah, Kecamatan Cipongkor lalu baraya dari urang merah putih dan lari ubi cenah ya kamu ieu kanggo nyeun ada mah kolak baraya euy belah mana teh sudah kurang tinggalian sakedik aya estos jualan nu jalan-jalan lupa tuh baraya tinggalikeun tapi teu ayanya di mananya ayana ieu mah buah-buahan baraya euy ngan pulang kaleng urang teh baraya ieu urang tinggalian baraya euy da rame ieu teh di dieu teh apa nama tuh pasar ieu teh baraya ruko naheun ieu teh galikeun baraya suasana ge mangga ieu banyak urang menuju ka desa Baranang Siang terang cobaan baraya biasa tina jalan ieu pageung ieu terus loba jalan baraya aslina tuh sate aya segala aya di Baranang Siang we jalanna rapi da lebet kadinya urang teh baraya urang masuk ka jero anu masuk teh tidinya teh baraya tah dieu ye tah kadinya tah ka dieu nya urang masuk ka dieu ye ka Baranang Siang baraya tah urang lebet ka Baranang Siang cobaan tah ieu pasar baraya jiga nama ieu urang lebet ka jerona baraya urang nyobaan kapali dieu tadi nama lamun dugi mah ada kaci kukuk baraya tebih ka ditu ieu teh pasar baraya anu pasar tradisional ieu tah aya bale-bale kieu tah kala aya cangkaleng teh urang tingali lurus urang ka ditu urang bari tataros belah mana desana teh euy tuh desa pasar teh ieu baraya tuh malum di lemur ieu mah desana pasarna baraya sabingon jiga nama kadang 3 kali kadang 2 kalinya di lemur mah nya tapi berkah di lemur mah ka spion naon baraya di ieu wae tiap wae naon nya pasarna ieu pasar desa Baranang Siang tah ka dieu ka jero gede ayo caban sekolah merenya kala iya desa nanti baraya tah desa Baranang Siang teh iya baraya urang mah urang ka ditu sakedik baraya bari ngabuburit urang ngabuburit ka palih dieu ye arah Cikukuk hoyong terang we nya nyampuh mumpung sore teh di desa Baranang Siang ieu lega baraya aslina ieu teh desa Baranang Siang teh kali itu kadieuna teh lega baraya asli luar biasa pokokna mah di Cipongkor mah kasokor urang belok kadinya baraya urang kabelah dieu ye aya nu terang di dieu daerah mana ye kampung naon ye baraya aya desa nama desa Baranang Siang ieu teh cuma desana terang desa dieuna kampungna nya pur yang aya kampung naon Kampung Baranang Siang kampung aya ka ditu Cikukuk tapi nya tadi itu kampung Cikukuk
Kacikukuk ke tebih teu? Oh nya tapi ka ditu we. Ya nuhun Kang. Lurus siap nuhun. Oh baraya Kacikukuk mah terlalu jauh baraya euy. Kita kayaknya nggak nyampe ke sana baraya euy. Terlalu jauh cenah baraya Kacikukuk teh. Urang mah pertengahan juga mah baraya. Sebenarnya masih di Desa Baranang Siang. Wah, sini Baranang Siang ke barayanya. Luar biasa. Tapi enakeun kieu ya. Tuh. Suasana ge sejuk nya jang luar biasa pokoknya mah tah ieu. Aya di Desa Baranang Siang baraya. Desa terakhir nu di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat pokoknya mah. Anu perbatasan langsung sareng Kecamatan Saguling. Margi ayeuna mah tos dimekarkeun. Cipongkor teh aya Saguling. Duka Saguling Kecamatan Saguling nama duka aya 7 desa, duka 8 desa. Kampung Purma masih Kecamatan Cipongkor. Dia masih aya di Baranang Siang, urang teh baraya aduh. Enakeun jalan nama baraya aslina. Masih ya masih sejuk ya bensin tos saya caca nyapu biasa kenanya terus we lah kurang ngabuburit heula kayak lumayan ngabuburit di lemur ya di lemur Baranang Siang tuh enakeun kieu ieu teh asana mah aya jembatan di handap teh Jampul. Salah mah di belah mana tuh wah loba budak arulin tuh sejuk pemandangan ge tuh baraya luar biasa pokokna mah padap masih naik kalau ukur tuh ya di komen wae nu apal ya lemurna nya lemur naon ya enakeun kieu lemur ya Baranang Siang baraya. Masih di Baranang Siang kene. Tapi ka dieu mah baraya ieu na bumi-bumina nya sedang sakieu mah baraya. Masih kene aya anu panggung oge aya, seueurna temok sih. Mudah-mudahan urang dieu nya sadayana cing sarehat, barokah usia, barokah rezekina, dimudahkeun sagala urusanana pokona mah nya. Abdi ngiring konten ye ke daerah ye Baranang Siang. Aduh, raoseun kieu baraya aslina ieu mah euy. Tuh. Kasih naik ka luhur tah ieu aya Masjid Al-Huda, geuna agung tuh. Aya pasantren jeung nama Jampul nya. Masih ka luhurnya lumayan baraya. Masih menjelajah sekitar Cipongkor baraya euy. Hoyong terang we ka dieu ka daerah Baranang Siang. Kuan tos lami teh ka dieu ya. Sakecamatan tapi teu apal baraya. Nah, ieu nama apa ka dieu teh ieu jalur-jalurna ya. Sakedikna nya baraya terangnya. Tuh, genaheun kieu Jampulnya. Jadi suasana teh sejuk. Jalanna sae deui itu. Asal can ningali jalan awon euy. Alhamdulillah. Jalanna masih sae. Nah, ieu mah dicor jadi sae awet baraya dicor mah nya. Ada dia ge aya briling sagala kala teh ka mana aya 2 arah ge baraya urang taroskeun heula bisi salah tah ka ponsel. Baraya aya di desa ieu Baranang Siang, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, urang gaskeun kitu ka ditu tuh baraya. Urang gaskeun ayeuna mah. Yo gaskeun baraya masih aya di desa Baranang Siang tah. Urang menuju desa Sinagali. Genaheun ieu
nama Maria masih saya ya teh tembus ka ditu nate ka Sinagali. Nah, ieu meureun masih di Desa Bardang Siang Maria. Terus saraoseun kieu ka dieu mah nya. Mudah-mudahan we warga di dieu sadayana cing sarehat, barokah usia, barokah rezekina. Oke, dimudahkeun sagala urusanana nya Maria. Masih di jelajah Cipongkor Maria. Can ya teh Maria ka lemur-lemur namanya. Kacan ka lemur-lemur nama. Nah, jigana ieu kacana ka ditu Maria. Ieu mah kaos ka Sinagali deui jiga namanya. Jigana gitu. Sampai tanyakan saalit eta batas eta jiga nama. Tapi ka dieu mah alhamdulillah terus raoseun Maria. Nyambung antara Desa Bardang Siang sareng Desa Sinagali. Ya mah bari arah uwi we ka ditu, arah uwi ka Cipongkor. Sabda uwi teh ka Cipongkor ka Sagiri Mukti Maria. Uwi deui. Tapi enakeun Maria tuh. Aduh ka ieu. Ya berpapasan mobil mah di dieu mah kudu hiji ngelehan Maria. Sama jalanna alit. Tapi mobilna mah arageung. Raoseun ieu jelajah Cipongkor Maria. Kada raoseun teh jugrek jalanna, pang-pang nama di dieu ya. Mah jigana terus kacana ka ditu Sinagali. Dan tadi sauna teh dina tanyakan perbatasan teh aya nanyak sakedik cenah. Oh benar berarti itu. Ieu mah terus ka Sinagali Maria. Ade di parapatan ieu urang teh ieu Maria. Dieu nya jam urang teh tadi urang ka ditu meureun uih mah nya. Dieu aya bengkel Maria. Nah ka dieu ieu uih mah ieu. Jalur uih Maria bikin di jelajah Cipongkor kendaraan Maria poe ayeuna teh tiasa menjelajah ka Sinagali teras di ka ditu Maria teras ka desa naon Bardang Siang teh eta Maria tuh. Oh nah anjing pake eta mah mudah-mudahan tiasa ka Cinta Asih sareng Cibeuna Acan. Hampir sadayana atos Cijenuh atos terus Cijamu atos terus Karangsari atos Mekarsari atos Neglasari sakedik terus Citalem atos mana deui nya Irap deui tuh Bajaan Baraya Irap deui ka mana deui nu teh acanya urang teh ngaliwat ka Desa Sinagali. Cangkang Hilir atos sakedik Maria tuh Cangkang Hilir. Sate acan Cangkang Hilir teh aya desa naon Irap deui nya Maria. Nah, di dieu mah Maria raoseun tuh aya nu koleceran di dhuwur. Urang teh nujuna teh ka jalur kitu Maria, ka jalur deui wae. Masih di Desa Sinagali. Arah pulang ayeuna Maria euy. Cuacana ge urang madap urang Maria. Bukan di koleceran Maria. Aya aya lapang teh dua di Sinagali mah Maria. Tadi di ditu jeung di dieu ye aya jualan oge tah cing laris manis teh. Aya teh jalan jalur Maria. Ka jalur atau jadi tereh jalan dia mah Maria jalanna sae. Nah, urang bakal nyambung deui ka jalur tadi. Oh, nanyak ayeuna mah Maria. Luar biasa.
ieu jalan teh anu rek lepet kasir kali teh barea. Urang teh loba jagong di dieu mah barea euy. Loba jagong astina tah. Ieu teh lepet ka dieu urang teh barea. Tembus deui ka jalur. Ras urang teh ka dieu deui barea. Atur nuhun ka sadayana nu tos nonton. Mudah-mudahan sehat walafiat, barparusa, barparicina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.